Halo pamirsa, balik deui jeung abdi Drianta Manavi Saputra. Abdi Andara Saring Pertiwi. Dina program Warta Sunda Kiwari. Dinten ayeuna urang bade nyinghareupan hiji kampung unik nu aya di Kota Bandung nyaeta Lembur Katumbiri atau sok disebat Kampung Pelangi. Kampung Pelangi nyaeta kampung nu dihias ku rupa-rupa warna nu matak tipika betaheun. Sarta jadi daya tarik wisata anyar. Pikeun langkung jentrena simkuring bade nyambungkeun ka sobat kurang nyaeta Andini Soraya sareng Finlandia nu parantos aya di lokasi kajadian. Mangga. Jadi sata acana nami ibu saha sareng ti mana? Ibu Ira kawit ti Cileunyi. Salajengna abi bade tumaros naon wae kaunggulan nu karaos ku ibu saatos kampung ieu jadi tempat wisata. Ayeuna mah kampung ieu teh janten terkenal. Terus itu seueur anu olahraga, ameng fotoan, sesapedahan, makan-makan oge. Pokona mah janten terkenal ka mana-mana ayeuna mah. Aya tempatmu ibu paling resep teh di Lembur Katumbiri ieu? Biasa nama nu paling rame teh di caket tanjakan itu aya tempat makan, terus ternyata aya spot-spot foto, ngarumpul tiasa nyanyian, karaokean, terus seueur jajanan sadayana teh di dinya teh ngarariung. Nuhun ibu, atur nuhun bilih ngaganggu waktu. Sata acana itu minat saha. Tepangkeun abdi Finlandia tilasan Pati Bandung. Salajengna abdi bade tumaros ka ibu. Naon anu jadi sabab ibu sakali ka Kampung Pelangi. Ninggal ya we berhubungnya gitu nya warna-warni gitu kan, beda dengan lain gitu, beda yang terang. Salajengna kumaha kesan ibu sanggeus menjulang ka Kampung Pelangi? Kumahanya kesannya teh di kumaha gitu carana bikin rumah dulu bisa naik gitu tah gitu. Saya gitu gimana caranya dulu bikin rumah ke sini gitu. Iya. Wae wawancara
Andini Firandia Soraya pikeun laporanana Kampung Pelangi Bandung atau Lembur Katumbiri ieu ngagambarkeun kumaha kolaborasi jeung inovasi bisa ngaronjalkeun kualitas hidup masyarakat. Kitu wae warta pikeun dinten ieu abdi Andaresari Petik Abdi Diantama, pamit heula. Wilujeng ngaraosan lanjutan. atur nuhun.